Ngalajengkeun kana kacariosan anu katunda. Ayeuna bagian anu ka-13 bade nyarioskeun asmaana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah, gelarna Gusti Allah anu kagenep nyaeta Al-Mu'min. Gelar Gusti Allah anu kagenep Al-Mu'min hartosna dat anu maha mafarin kaamanan, anu maha mafarin kanyamanan, anu maha mafarin katentraman kana janten makhlukna. Moal aya hiji makhluk nu kumulendang di alam dunya termasuk urang sadayana ngarasa aman, ngarasa tentram, ngarasa tenang, anging eta katenangan, katentraman sareng kaamanan teh pafarin ti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah sumber keamanan kanggo janten makhlukna terutama ka kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Sareng Allah Subhanahu wa taala dat anu maha rares sareng ngarareskeun Allah Subhanahu wa taala kana kaagungan datna nyalira, ngarareskeun Allah Subhanahu wa taala kana kamuliaan sinareng kana kaagungan sifat-sifatna nyalira. Nya kitu deui Allah Subhanahu wa taala ngarareskeun ka para nabina sinareng ka para rasulna. Ku Allah Subhanahu wa taala dirareskeun, dibenerkeun bener bahwa Rasulullah teh turutin anu janten umatna. Naon-naon anu disaurkeun ku Rasulullah, anu diwajibkeun ku Rasulullah nya wajib dilaksanakeunana, anu disunatkeun ku Rasulullah nya sunat dilaksanakeunana, anu diharamkeun ku Rasulullah nya haram. Tina perkala amru bil ma'rufna nahi anil mungkarna basyir nadir eta sadayana dirareskeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo urang salaku umat Rasulullah patut tur pantes urang turut tumut kana ajaran anu dianjurkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu deui Allah Subhanahu wa taala ngarareskeun kana naon-naon anu dilakukeun ku orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat anu sesuai sareng parentahan Allah buktusna Al-Qur'an, sesuai sareng parentahan Rasulullah buktusna hadis, teras turut tumut kana kaul-kaul para ulama anu leres-leres gitu nyepeng kana naon-naon anu diajarkeun ku Rasulullah. Tah kangge urang sadayana penting urang sadayana nyonto kana sifat Al-Mu'min Gusti Allah nyaeta urang kedah tiasa saling jaga, saling ngaraksa sareng sesama manusia muslim, bae dituna sareng ka bangsa hayawan kedah tiasa maparin kenyamanan, keamanan, ketenangan, ketentraman gitu. Terus dicekapkeun heula sakitu da ieu mah sanes ngabahas hadis, kin langkung lebarna mah insyaallah dina pembahasan hadis upami dikaresakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.